nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun silih asah silih asih jeung silih asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turta nafsuna anu diangeuna nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah
Kaopat bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah. Ieu. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres. Ieu. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing bijil leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal gitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di malam kieu salarasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangnoropongkeun
pangmelengkeun nah leres eta urang astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teteh sanes suudon da ieu teh sanes memang gitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun karena urusan dunya wungkul cul karena urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen dihormat pun di tukang ada di jebian di Malang nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsul ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahana Dewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara itu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut meuki ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli buat dibat sanggup nah eta teh leres pijodohan ulah nah eta leres pijodohan ye geura bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik ngan cing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik kan sabalikna nu gede teh boga pikiran geus jadi oh gitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar
nyumput buni di Nucaang Negrak bari teka temong. Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu. Ya, jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan. Ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki. Aduh aki nah meni jo karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalan mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginu luaran sapa nejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina. Udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami lah kieu moal paur salilana kieu moal kapangih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya timalan sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti weh nah hanya di kieu aduh jadi lucu sorana wayahna moal salilana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir beres saimah budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pinggaranan hidup budak buncir tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu
Nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu karena pelaturan nana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Sae sakitu mangga nuhun Abah iya mudah-mudahan itu salamina kieu moal kan pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum Saha teh tuning aya tamu deui tingali wawun teu ka itu walah saha sepot si Dewala omat api-api teu wawuh we api-api teu wawuh pura-pura tidak kenal Wilujeng Sumping naon sih we marmot naon lain marmot putrana 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 ini bau sesungguh teh karena kanjengkon aduh Gusti putra teh pun anak sih nah ya kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur anceu kan untung ngahina sia untung ngahina kieu oge masih kene makhluk pangairan pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami atuh sesepuh abdi gitu ngaranna teh irgasi saha kakasih teh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah tobat iya Sophia lah coba sampai ke depak kieu cing atuh itu anu pengker abdi iya Agnes aduh eta Agnes bika monyong gitu di mana lingih deh abdi lan iya tebih abdi ceuran di Karamat Jati teh ngidul di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu Bekasi ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi bade ka mana sih apruk-aprukane kulan sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara tebih abdi teh tebih abdi teh Alak Paul nya eta meureun pekerja atawa TKW ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mawi abdi teh ilegal ya teh ilegal itu boga surat itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual molikeun ngana duit itu
acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar nya Teman agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud Barorongnya kan. nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya? Heeh. Banyak pagar makan tanamannya. benar eta. Itu cik abdi ge. Sae, cara ngabdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu dipilih balik ke Dupi Gelis itu Panon. padepokan naon sieun? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Kaula Aki leres. Punten atuh ieu abdi ieu kumawantun. Kali segini. Punten anu seueur banyol laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh buncir? Iya, buncir, budak buncir. Ucir-ucir we. Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge kemana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Kieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing we ya. Teh nu bahasa teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian jami sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Tunggulah. Sintan banting cil. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Kayak gua rada gelo ya. Goblok. Kumaha ya bideun. Jadi di pilariannya cek ku abdi. Dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Cicing kapan aing teh kerja di wara. Jadi penyidik. Kudu yang kana politik ya. Ulu. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel. Tapi teh intel. Intel lebih kali banyak. Kajahatan nu total nama eta abdi teh intel ieu teh. Nya tibuser. Keur dikepung teh ku abdi. Keur diteangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, aing rek ditampilin, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. Diajar sabar. Tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca. Moal
Uluh. Nah, sabab maneh mah tukang bohong. Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenon meureun. Kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Nah saha ngaran abdi? Tah, tong nanyakeun ka bapana. Tah, anak kaula cir. Lan, Kahareup. aya naon ya mah? Sok Teguh ngaranna si eta saha? Dijawab ku anak Eta. Heeh. Yae, Yah, budak-budak kueun. punten abah. Sok. Cing, ngaran kuring saha cir? Tong gede bohong sia hirup teh. Uluh, mun kasar gitu. Nah saha ngaran kuring? Make sopiala coba nanti jauh-jauh. Oh saha? Si cepot. Uluh. Hah? budak pesantren teh atuh. Ulah lalawora itu budak pesantren. Ulah dianggap Laduni amuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu tamatu. Apa yeun euy? burukan teh kan. Ya benar cepot. Atawa Astra Jinga ngaranna ya. Ulu. Pantes saya berada di bejaan feeling. Ana jauh-jauh. Ah, dewek nawe tenar meureun. Beda kesor beda menang di TPI. Sok lalajo mun di TPI. Jadi apaleun sok Ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti. nya waspada Hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah. geus kajero Iya. atuh. Atuh da dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesih. Tara suudon ka batur. Maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat, maca dalil teh kalah beuki gede hulu. Eta mah Nu meh bisa macana. karek bisa wabillahi roti. Tuluy geurehan, tuluy dipake ngabanting batur. Cicing sia. Di mana cing kuring deh? Pokoknya di dinya mah orang amarnya bapak mana Semar. Ya, Uluh, sok nyahoan orang mah ya. Tong lagi aja. kumaha? Punten sepuh lan. Percanten abdi. Wah, Punten kulan seueur banyol abdi mah. ken bae. Nya, keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Ya, di mana cecek ulan? Kinten-kintenna panggih abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana? Ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah, Iya. betul. Wah hebat memang resepeun Gatot Kaca mah kanu kitu. Ai kana gelut mah. Pada gelut pada ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah katuyu euy. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalin kaduruk. Atuh meuntas ka itu mah kari eta
Mana boga ilu. Wah nggak sih naik bade ngiring nonton maka hitungan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi mulanya. Ai gengsi na gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siapa minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon yang pada ngiring ukuran tak gitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si ucir Wayahna we pangantor ke duinya mang. iyalah tidak naon tangke di jalan lamun arah lamun campolak karena togen urang podarane ya udah aing ngerakeun mah tak kitunya mangga ulan mangga jik usir akhirnya memaneh dek lalajo barang tajeng cepot jeng dawala Ridho ka Iwan uing jelema kieu. hayo cir teu naon cir hayu jeung akang hayu lah teu naon cir ya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna ngaran adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah. Nyaho ngamuk di jalan dijejak bae ngetingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek kitu Kang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk, pugu da sering debanteng. Sakitu jikcir. Nuhun atuh abah dohana we bade lalajo sae marah ye nya. Pek. Oh, berarti. Ayo mah jepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae. Anu penting mah panganteurkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasantenan abdi nya mangga hapunten atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhuna tuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat semun permios Pokona wisan jelema ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejang ngajugjug nagara tirtadahana sedengkeun di nagara tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara hadiahna nyata putri nagara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri